Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu anak kusim kuring di pika cinta manga orang teraskeun deui ieu dongeng anu judulna Berit Bodas. Dina waktos ieu inca ka bagian ka-14 manga wilujeng manteng wae wilujeng ngadangukeun ulah ila channelna di subscribe. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya dongeng upami teu lepat parantos dugi ka nalika si Jendil harita teh para wargi. Si Jendil teh menta bongbolongan ka Inon cenah. Terutami menta ieu palakiah cenah lah. Menta palakiahna sangkan sawahna teu kaserang ku beurit kitu nya. Bangga urang teraskeun hanca dongengna mugi dongeng tiasa nyugemakeun. Harita Inon teu buru-buru mere jawaban, malah manehna ge melenguk duka keur mikir, duka ngarasa bingung di puntangan tulung ku si Jendil. Garendeng akhirna Inon ngagerendeng jeroin dadana. Dipikir-pikir kadinya nama karunya ku si Jendil. Usaha henteu makanya teu kajadian wae. Dan nya karasa ku diri aing basa baheula oge kitu. Sore rahuh isuk rahuh. Pakasaban teu boga samalah nepi ka kiwari aing ge can boga pakasaban anu matuh kur ngurus pakaya. Komo aing mati heula sameme bapa si Tarsi pae. Kung sirek papegatan hadena we teu tulus papegatan sabab aing kaburu katulungan ku Nyi Mimi. Nya alhamdulillah ku waktu ayeuna mah aing teu ripuh-ripuh teuing. Ngan cita-cita mah aya keneh hayang katambah deui pakaya. Sajabati kitu hayang ngomean imah kilang bara diganti kawas batur jadi gedong. Atuh waweg-waweg imah duduk jendela. Tadi aing geus ngumahakeun jalan-jalan ka Nyi Mimi sangkan aing bisa laksana cita-cita. Ngancek manehna aing kudu jarah heula cenah ka tatar Gunung Gede. Didinya hiji pajaratan hanapeun tangka caringin jeung aya guha dina tapi lawangna katutupan ku batu gede cenah mah. Ari aing init sorangan ka Gunung Gede teh ludeung deui sok sieun aya bancang pakewuh di perjalanan. Babakuna masieun dipegat rampog. Hari teu diturut kumaha pemandangan ti Nyi Mimi. Meureun sakieu keneh we hirup aing teh ukur cukup dahar wungkul. Nah mending jeung si Jendil wae kitu sugan manehna daekeun. Manehna kumaha lamun seug manehna teu daekeun atawa dina daekeun ge heug lair bibir cacarita ka batur. Mangka Nyi Mimi sakitu omat-omatanana ulah nyahoeun batur. Lah keun wae ku aing rek ditalek heula lah si Jendilna. Sugan jeung sugan manehna milu jarah. Komo kitu bieu manehna setengah cerik-cerik minta tulung ka aing sangkan pakaiana bisa mulus. Kitu gerentas hate Inon red ka si Jendil katingali masih keneh melenguk bangun nu bingung. Kumaha atuh Jendil? Inon kakara nyarita, "Ih, eta nya kumaha akang we? Pira aku akang teu karunya ka kuring." Sakieu keur susahna teh cenah eta aya obat paragi ngebasmi beurit. Lamun palakiah teh mah kudu kumaha kudu disaratan. Heuh nu dimaksud teh kudu diduitan. Insyaallah kuring ge. Ai geus kitu mah diparengkeun menang milik. Moal burung diduitan ku kuring. Asal sakira-kira kaduga ku kuring gitu. Tema si Jendil. Ayeuna mah kieu we Dilnya euy. Hade dewek nulungan ka ilaing ngan dewek rek tumanya heula ka ilaing. Lamun bener-bener ilaing hayang ditulungan ku dewek kalawan pakaya hayang mulus. Dewek ge lamun nurutkeun kanyataan mah acan mulus euy 100% teh acan. Can mulus 100%, sok rajin kaganggu keneh ku hama. Ngan teu samodel nu ka tukang-tukang baheula mah beak ayeuna mah paling sisina wungkul. Tah ayeuna lamun si laing rek dibawanya baku dewek kira-kira rek milu atawa moal. Ka hiji eta dinya. Kaduana nah kira-kira si laing moal cacaritakeun sajen, cek Inon narek heula ka si Jendil. Eta maksud Kang Inon rek dibawa ka mana kuring tah tuh? Si Jendil malik tumanya bari neuteuk. Nyata dewek teh aya nu mere pituduhnya euy Nilnya. Anu dicaritakeun we ti saha-sahana mah. Ceuk manehna lamun dewek hayang pinangi jeung kasinugrahaan rumah tangga, anu hartina teu sampore tina urusan kepentingan. Kudu jarah nyata ka Gunung Gede. Tah ku dasar aya pituduh kitu dewek timul aya pikiran rek jarah. Sabab nyaritnya kitu kaayaan dewek kieu keneh bae, mangkaning dewek mah boga budak satilu-tilu. Nu lalaki duana can dibersihan, mana teu usaha geus aya tauna. Dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun ku dewek berang peuting akhirna mah timu dewek ngarasa dosa kanu jadi anak.
lamun segaya dewek kieu kene sedeg budak beuki ka dieu beuki gede beuki loba kaperluanana atuh kilanga baraka aya dewek ngaluwihan ti batur atuh sarua-sarua jeung batur ulah samodel ayeuna wae rajeun bisa barang dahar kudu nungguan heula hasil pakaya eta kumaha pikiran ilaing aya niat rek milu jarah jeung dewek ka Gunung Gede lamun arek yuk isukan jeung dewek urang arinit perkara syarat-syaratna kitukeun bae kumaha dewek we tapi kitu ge lamun arek ari moal mah teu naon rek dewek sorangan init ka ditu cek Inon nanya kana pamadegan si Jendil iya di keur kuring mah sarua atona we tukang lamun nya mah Kang Inon rek jarah memang nya kuring ti bari teh aya pikiran hayang neangan tarekah pikeun kahirupan teh lah nya kumaha we carana mah nu penting aya menyatna kitu nya kitu da kuring mah ukur rek miluna wungku we da keur syarat-syaratna mah teu boga kuring mah tema si Jendil ujug-ujug daek we rek dibawa jarah ku Inon keun bae cek dewek ke perkara syaratna mah tong jadi pikiran ngan dewek mah peupeujeuh ka ilaing omat 1000 kali omat ulah rek cacarita kanu sejen cek paribasana indung suku ge ulah nyahoeun sabab nu mere pituduh ka dewek kitu teh teu meunang loba carita kanu sejen ngan dewek mah ngajak sotenan ka ilaing karunya we atuh kumaha kok tukang kuring dek lewer bibir lah eta iraha initna Kang isukan nganti dia kudu isuk keneh ngarah teu panas teuing di jalan sabab ti dieu ka Gunung Gede teh pan jauh lain lalakon enteng-enteng lain pagawean memeh sasarap cenah cekolot teh mah rek ngenong ditu na Kang nya kana pasti ngenong teuing sapeuting teuing dua peuting kumaha ceuk engke di mana aya ilham ngan ke di mana urang geus terepi ka ditu nya kalawan geus aya di tempat pangjarahan dina batin kudu nyarita kieu nyarita kumaha Kang ulah tarik-tarik teuing bisi kadengian ku ceuna gara-gara sinikeun Inon ngahuit si Jendil harita teh ngisen ngadeukeutan Inon harita Inon ngaharewos tak ge di mana urang aya di tempat pangjarahan kudu nyarita dina batin eyang si abdi di deus maksud hoyong ditikakeun ka eyang ditikakeun ku eyang gitu maksudnya lain ka eyang kitu dina harewosna Inon Kang Inon dedengan teh minta dikawinkeun si Jendil semu kaget ngan nyarita mah teu tari gitu sanajan dewek pasti kana kitu sanggeun dikawinkeun ka saha tuh ka mah di ditu Kang si Jendil talete bari neuteup kana beungeut Inon dikawinkeun sote kana urusan kadunyaan lain ka awewe ari maneh kadunya ayo ponyana uing mah dikawinkeun ka awewe atuh geuning kuring teh keur boga keur ipakah atuh lamun kudu boga pijodohan deui mah aduh ari kitu mah bae pasti syukuring ka ditu ka dieu bareng nya Kang nya ka dieu nyamper deweknya ngan bisi dulur-dulur maneh atawa inung maneh nanyakeun tong disebutkeun rek jarah bejakeun we rek nyiar pagawean kitu jeung dewek kitu nya Kang ieu tuh kuring rek balik heula Kang mangani can boga jukut ieu kuring teh eta dong mah sok baberewean wae ai cenah jukut teh jeung atungan omat ulah beurang teh nya nya Kang mah tema si Jendil jerut turun tuluy ngaleos balik kitu deui Inon ka jero bari nutupkeun pantu nyaan para wargi sadaya bedasna perbawahan hawa nafsu isu keneh Inon jeung si Jendil geus arinit harita mawa bunta pakaian mawa bekal dahareun jeung sarung nu dadakuna mah kanu jadi pamajikan majarkeun rek nyiar pakasaban ka kota sok padahal rek ngadon jarah tayalian hayang cukup ku perkara dunya atuh keur pamajikan Inon mah jeung indungna percaya we kanu jadi salaki nyaritakeun rek nyiar pakasaban teh samalah pada ngadoakeun sagala teu kacaturkeun di jalanna Inon jeung si Jendil geus rek tepi ka Gunung Gede samalah harita keur nereka ieu we nanyak nyorang tanyakan anu man beges ngaresang samalah si Jendil kuat hak-hak ke napasna menihak-hakan kesa ngaloprot masihan sakujur awak datang kanu datar regeureun ngadon reureuh hanapeun tangkal kai lumayan nyorang tanyakan teh cek Inon bari nyusutan kesang dina beungeutna ku anu kleutik wah lain lumayan deui Kang tuh urek kuring meuni asa leklok ieu lamun teu hayang hirup senang malah balik deui kuring manyaan sugan teh lain kieu jalana wayahna we sagarupa ge euy lamun hayang mangi kasenangan teh kudu ngalaman ripuh heula kapan tadi ge satiap perjuangan kudu aya pengorbanan da urang nya kitu an urang mah korban ulah korbanna capek rek dareulana ieu atawa angkewe di ditu jauh keneh mah kudu dituju Kang kira-kirana lamun sakira-kira jauh keneh mah tuh sok dareula ame tenaga tapi lamun geus deukeut mah angkewe kajian ke di ditu
ai perkara jauh keneh atau geus deukeut mah teuing gadewek can pernah ka ditu atuh temal inon memangnya manehna ge can nyahoeunah jauh keneh atawa geus deukeut ka tempat pangjarahan yo atuh urang ngeureui deui sugana geus deukeut kajeun ge ditu dahar ge main rengse nya meh rine maksud teh oh yo atuh temal inon delila reureuhna tuluy ngeureuyeuh deui nyorang tanyakan sanggeus tepi ka hiji tempat si Jendil ngareret ka lebak katingali kota Garut jeung situ bagenit para wargi sadaya oh di daerah Garut ini teh nya deuh ka urang Garut mah daramang sadayana mangga nyangakeun ye carios daerah Garut jadi Gunung Gede deuh aya pangjarahan gitu didinya emang jare kadinya ya aduh naon cenah jarah-jarah sagala cenah Mang Jaya muhun lah teu kedah ayeuna mah jadi pangjarahan atuh para mitra sadaya teu kedah naon nu prayogi mah para wargi sadaya urang mah ngidama pada malam kahadean gitu teh atuh cenah pada malan anu aya di hareupeun anu sagigireun urang ge memang seueur keneh para wargi sadaya ai soal jarah memang aya saena terutami jarah ka makam-makam karuhun gitu maksud jarang tujuan teh sanes urang ngaduakeun ka para karuhun urang mugi ditampi iman Islamna dihapunten segala dosa perdosaanana kalayan para wargi sadaya dilegakeun di alam kuburna dicaangkeun di alam kuburna cenah oge kenging tempat anu mulia munggu Allah kitu para wargi sadaya maksud sareng tujuan urang sumping ka kuburan para karuhun teh nya kitu urang manyatkeun doa ka Nu Maha Kawasa sanes tujuanana urang menta-menta ka makam karuhun sangkan hayang beunghar model inon jeung si Jendil sanes kadinya tujuanana para wargi upami urang jarah urang mah jarah teh sanes nyaeta ngaduakeun ka nu parantos pupus sangkan hartos nama ditampi iman Islamna dihapunten segala dosa perdosaanana bari urang tetep boga keyakinan hiji waktu urangnya bari semulang deui ka asal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu para wargi mangga urang teraskeun teh harita para wargi sadaya dugi kata mana kota Garutnya tadi teh nya ke mana itu dugi ka kota Garut mangga aduh para wargi kaum dangu harita si Jendil tuluy nyarita tuluy itu Kang kota Garut katingali ti dieu meuni marak pak kitu eta situ bagenit Kang meuni mayak pak ulah nyan luhur tempat nu disorang kurang teh Kang tingali Kang galbak meuni ruang kawin kitu aduh amun ti kos sewa jemu wah geus moal hanteu rejet beureuy ningan kana batu Kang cek si Jendil alewo harita teh bari tutunjuk duh nyawe muni atra kitu kota Garut ge euy geuning nya Kang Inon moal itu mah ieu pajaratan teh tuh katingali tuh siga anu tangka caringin areuyan tuh si Jendil nu nyuk ka beula kaler sugani ya urang ngeureuyeuh deui sugannya didinya cek Inon arinit ngajugjug kana palebah tangka caringin sanggeus tepi breh didinya hiji kuburan sisina dikuriling ku batu handapeun tangka caringin anu areuyan ngagalangsar kana taneuh sakurilingna pinuku rupa-rupa tatangkalan kaining tangkal kiara tangkal caringin tangkal paku jeung sabangsana ditelak-telak mah teu beda ti leuweung geledegan monyet tinggun tayang ting arajeleng bari disada ting cerewet samalah inu ngarenyohan sagala kasih Jendil dume harita si Jendil tatanggahan bari sieun dirontok ku monyet gero Inon ngageroana si Jendil anu keur tatanggahan ngawaskeun monyet ieu itu meureun tu euy pajaratan karamat di dieu teh ada betangga caringin mana Kang si Jendil nyampeurkeun itu tuh piraku teu katingali ku maneh tuh nu dikuriling ku batu sisina hanapan situ batu dikuriling ku batu sisina tuh eta tah hanapeun tangga caringin nu areuyan geuning tah mana nya ih ari mana ih tinggal ieu tuh ieu teh curug terek tuturkeun tuh eta teh ayeuna ka ditu Kang si Jendil kakara awaseun engke tong ka ayeuna kapan ka karajo ayeuna mah urang reureuh heula euy bari urang dahar lapar tema Inon gek daryuk dina lukut harita Inon jeung si Jendil arudud meuni geus meus-meus diseuneugan deui sabab bakona palepas kawan tu hawa pagunungan tiis sajeroning keureureut teh si Jendil mah gawena tatanggahan wae sieun dirontok ku monyet mangkaning monyet nu sakitu lobana jalma galede sora manuk disada meuni teu puguh dengekeunana manuk bincarung jeung kerak jeung kera kapunten para mitra teh manuk kerak aya kerak mah anu ieu nu ngaliwat aduh aya mut kana kerak teh aduh nu ngaliwat we para wargi sadaya
sugan maeta liwat ampun Gusti. Aduh iya mah para warga itu nanti kebagian kerakna pangbunga-bunga Mang Jaya terus terang namawi para mitra ibu-ibu bade ngerak si emut ke Mang Jaya bade ngerak bade ngaliwat kerakna kena bagian Mang Jaya teu naon lah kerakna mah sareng eta anu rada hipun kerakna jeung nu hipuna ieu teh yang kabeh sudah teu pugut eta mah gemueun nu kitu basupna para si ibu ampun ieu mah mah urang teraskeun deui para wargi sadaya. Nah, si ibu wae cenah kasih bade si bapak mah teu ngaliwat tara si bapak mah. Si bapak bagian tuangna nu wae pesan ka si ibu nu sok ngadamel liwat kitu para mitra kerakna kade. Ulah hilap kur bagian Mang Jaya gitu naon sareng nu hipuna gitu. Kerak mah teas. Mangga urang teraskeun deui para wargi sadaya jadi dongeng nyang kolong kana waktos lah. Nya urang teh ulah dari teuing atuh kana dongeng teh atuh mengko sakedik nyimpang heula ka warung wa kitu mangga urang teraskeun. Ieu dongeng judulna nyaeta Beurit Bodas karangan Uwa Tatang dina bagian ka-14. Bagian ke-14 mah para wargi sadaya. Harita para wargi sadaya mana dugi mohon. Manuk di sarada teu pugu dengekeunana manuk bincarung jeung kerak patemalan manuk tikukur jeung titiran tinggeleber dina dahan kiara. Kang, lapar kuring lah beuteung kekerbekan Kang. Oh, sok danya Kang lapar. Sok adinya keluarkeun timal teh euy. Temal inon harita si jendil ngaluarkeun timal segede bitis tuluy dibuka. Kalawan teu lila brak dahar meuni bangun paronyo naker kawan tu capek tas nanya. Aduh ieu bae. Geus kacipta we para wargi dahar timal ras capek. Sugan mah eureuleu tirap alhamdulillahirabbil alamin. Syukuran para mitra tirap para wargi sadaya. Atuh bakatku nikmat barang dahar. Kanikmatan nu dibikeun ku urang ku Allah Subhanahu wa taala ka urang para mitra sadaya. Model kanikmatan model kitu tapi umumna ku urang dibandingkeun jeung harta banda nu aya masih keneh nikmat dahar harita. Kitu nu mawi ge para wargi sadaya. Dan ukuran kanikmatan mah tiap jalmi dibere kanikmatan teh masing-masing gitu. Benten-benten kanikmatan Mang Jaya kumaha, kanikmatan para wargi kumaha benten-benten. Mang Jaya mah geus nikmat dahar make ieu lauk asin oge cenah jeung ieu. Sambal yang penting mah eta aya lalap kitu. Tos nikmat para wargi sadaya tos kitu. Komo keur capek mah. Aya mah deui inon jeung jendil beda deui para mitra kanikmatanana cukup cenah ieu. Nah eta sangu timal bari capek tas mangkaning sangu timal tiis dibanding mun ku urang digamarkeun mun urang di dahar di imah kitu nya. Jaba sangu timal tiis jaba dah nu secamewek tapi nikmatna luar biasa. Janten kanikmatan mah para mitra sadaya nu dilungsurkeun ka urang ku Allah Subhanahu wa taala teh tergantung kari kumaha urang narimana kitu. Kitu nu mawi para wargi sadaya. Pamiku urang eta kanikmatan ditampi alhamdulillah nuhun Gusti. Ih, leuwih karasana pikeun urang. Leuwih bakal leuwih karasa nikmatna pikeun urang. Ulah ieu mah der dibere daharan tagebukna keur maneh. Tah disadiakeun da pokona maneh mah ieu kabagian. Poe ieu bisa dahar jeung gepuk tapi teu ngeunah gepuk teh. Lain syukuran kitu para wargi sadaya dibere kanikmatan dahar jeung gepuk. Kalah majarkeun cenah teu gepuk teu ngeunah cenah kitu. Moal aya kanikmatan jalmi kitu mah para wargi sadaya. Rek di mana nikmatna nyebutkeun ngeunah ge henteu, rek kumaha nikmatna. Tapi cek paribasana jeung nyetrok cengek dicocolkeun kana uyah. Ih, sugan mah. Seurab alhamdulillah nuhun Gusti. Eta kanikmatanana moal bisa dibandingkeun jeung harta banda nu aya di urang. Kitu diantawisna para mitra bahan lenyepaneun. Numawi urang salamina kedah syukuran. Mangga urang teraskeun deui. Para wargi kaum dangu beuki lila karasa hawa di eta tempat. Asa beuki tiris da puguh nyedak kaburit ongkohan. Nu moal lede ngagayuh. Kawan cimagrib anu moal henteu lamun seug ti peuting camedem. Cacakan beurang keneh ge geus magrib kawan tu hieum ku tatangkalan. Apunten. Beurang keneh oge siga geus magrib kawan tu hieum ku tatangkalan. Apun rengse dahar kalawan runtahna dipiceun kana sisi balungbang. Inon jeung si renjol geus mimiti nyampeurkeun ka hiji pajaratan pok Inon uluk salam heula. Sampurasun eyang hapunten nu kasuhun. Poh bilih kaluluhuran kagiridi ku sewe putu mugi agung paralun. Maksad ka dieu sanes bade lampah awon mun sewe putu sejajarah ka eyang. Kitu caritaan Inon.
gek diuk ngareneng jeung si Jendil dua nana sarila barinying hareupan pajaratan. Si Jendil palebah tunyangeunana Inon palebah siraheunana. Geus kitu mah jep saurang eueuh nu ngaromong. Inon meuni melewung gadona antah. Antel kana dada atuh si Jendil gawe nararat reret ka sisi kagigir siga aya nu direretan. Sakapeung boga rasa raya-rayan keung ningali patempatan nu sakitu geuman jababarala. Nu dipake sieun ku si Jendil lintang ti oray jeung seungseuredan samodel kalajengking atawa babakaur. Keur kitu keresek cenah kadenge ku si Jendil gigireunana aya sorang ngeresek. Puguh meni ngarempod gancang direret ka gigir. Timuruna mah kana oray atawa kana bangsa seungseuredan. Ari direret horeng cakung harita teh. Cakung baramita. Gerentas si Jendil ngagerendeng jeroeun dadana. Duh. Nya mending ngareluasna keur hampir aing ngejat ka dinya nyi ka sia cakung. Kituna bari ngagerentas hate si Jendil. Tapi harita si cakung teu daek nyingka. Malah si ganu mencerong kana beungeut si Jendil. Kitu deui ku si Jendil kalah dipencerong. Beuki lila katingali ku si Jendil cakung teh asa beuki ngagedean sagede peureuh. Lila-lila segede tolomong mata gular-gilar terus sungutna calawak gede. Sok sanajan harita can poek oge keur si Jendil mah geus teu puguh rarasaan. Ningali cakung jadi ngagedean sed si Jendil diukna ised-isedan. Ngadeuketan Inon tuluy ngareret bari noelan kana tetepokan Inon nu keur tungkul. Naon Jendil? Tanya Inon ngan teu pati tari. Eta Kang, gigireun kuring. Tema si Jendil ngan eta-etaan bari tutunjuk ka gigir. Inon ngareret palebah nu ditunjuk ku si Jendil katingali ku Inon mah eueuh naon-naon. Memangnya harita cakung mah anu ngagedean teh ngiles nu aya lintang ti batu segede peureuh. Aya Kang? Aya Kang? Cek si Jendil bari ngabalieur. Aya naon ari mani Jendil eueuh naon mani maribut wae. Piraku atuh. Akang sakitu ngajentulna teu katingali. Si Jendil teu percayaeun disebut eueuh naon-naon. Oh, moal ningali harinya atuh si laing, cek Inon. Atuh si Jendil ngareret laun. Harita teh para mitra, si Janu asa-asa hatena kaget nu lain heuheureuyan. Nu tadi-tadi ningali cakung segede tolomong ayeuna eueuh. Nu aya teh batu segede peureuh. Kemana nya? Naon ka mana teh? Eta Kang dia kukuring kat ningali cakung segede indung suku, beuki lila beuki gede segede tolomong. Biasanya jadi eueuh. Si Jendil bener-bener ngarasa heran. Nah, si laing masuk rupa-rupa teh nya. Tinggaliane meureun pugu-pugu batu katingali ku si laing ciga cakung. Tuh geuning batu ngajentul segede peureup tah palebah dinya biayana teh tah. Nya palebah dinya pisan aya batu tapi ayeuna mah eueuh batu ge eueuh naon-naon Kang. Si Jendil galecok. Leuh meungeus-meungeus lah geura nying hareupan ka ditu. Sakedeung deui sia magrib geura. Ngendalkeun eta ieu Kang ayeuna. Eta mangke di mana geus aya nu nanya kakara-kadalkeun ku ilaing. Teu poho deui cileung cacarita nu kamariku daek dicaritakeun. Henteu Kang. Cing pok caritakeun deui. Ulah nyebut geus apa riheug dina waktuna lah salah ngucapkeun. Ciulin, eyang abdi kawin ka Nyi Juna, kawinkeun kitu. Cek si Jendil atuh Inon. Harita sering ngagikik. Kunaon? Non teh maneh ngomong kitu. Akang mah kajeng nanya segala ka uing atuh. Kapan cek akang kudu kitu nu dikadakeun ku kuring teh. Pokna bari netep ka Inon nu keur seuri. Ku belat si laing mah kabina-bina euy. Aya bener teh kabina-bina si laing mah Jendil. Lain abdi kawinkeun ka Nyi Juna lain. Geus kudu kumaha atuh? Ieu dengekeun ieu sing tenget atuh ieu eyang. Mugi abdi nyuhunkeun ditikahkeun kana jalan kadunyaan kitu. Tak itu lainna kudu kawin ka Nyi Juna, apal teu? Eyang mugi abdi nyuhunkeun ditikahkeun kana jalan kadunyaan. Tah, geuning geus apal lainna mah. Geus jempe tong galider. Silana sing bener euy. Deungeun duanana tumpangkeun kana lahunan. Sirah da tungkul atuh. Inon mapatahan kumaha tatat sarana. Diuk di dinya para wargi sadaya. Atuh si Jendil nurutan sakumaha caritaan Inon. Lantaran manehna ge rada sieun lamun teu nurutan Inon. Inon memang geus sapanteng hatena. Pikeun manehanana di dinya teh menta tulung. Ka eyang nu aya di dinya sangkan tujuanana hasil nyata hayang beunghar teh. Hayang boga raja kaya nu bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah. Beuki lila kaayaan eta tempat beuki reup-reupan. Nu teu kanyahoan sabudirna tempat geus camedeb kateureuy ku mangsana peuting. Sora sasatoan geus mimiti disarada komo kitu di leuweung.
rupa-rupa sora nu matak ngadatangkeun pika keueungeun. Sora lonok tingkeleng sora bangkong korodok patemalanjeng pada baturna. Harita sirah Inon jeung sirah si Jendil dibakutet ku Anuk, malah Inon make kupluk sagala. Buni para mitra kaceli-celina sabab teu kuat ku tiris, asa tembus kana tulang tongong. Sokomo lamun nyedak kasubuhnakeun moal teu asa diantelan ku es. Duka jam sabaraha harita da puguh saurange eueuh nu marake erloji. Sora sasatoan asa beuki rame samalah ku ayeuna make jeung kadenge sora manuk lok-lok. Manuk sirit uncuing disada dina siraheun si Jendil dina dahan caringin. Waktu si Jendil jeung Inon keur meneko bari nying hareupan pajaratan, ujug-ujug geblig cenah atra pisan. Sora nu ngageblig ngandu ka palabah mana jeung teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan. Raket, raket. Sada sora pantong ngaraket horeng batu gede nu nutupan lawang guha muka kumane. Tapi saurang ge teu wani nempo jongjonna tarungkul. Sedang si Jendil sajeroning keur meneko teh biritna kokoplokan. Ngadenge sora nu ngageblig jeung sora anu ngapantong ngaraket. Puringkak bulu punuk si Jendil geus mimiti pupuringkakan. Keur kitu salangsang ku si Jendil ka ambe, bau menyan meuni angin-anginan datang ka hareupeun manehanana. Salangsang ka ambe harita teh para mitra, bau kemang kemang anu seungit meuni meleber. Saeutik-saeutik sirah si Jendil cengkat maksud hayang ningali ka hareup. Sabab datangna bau menyan teh hareupeunana. Ana breh teh para wargi sadaya, si Jendil ngalenyap hate ratug tutunggulan, asa teu puguh rarasaan sabab hareupeun aya beurit bodas sagede doma. Matana gede kumisna paranyang kuku teu beda ti kuku macan. Hatena mah hayang ngadeuketan ka Inon ngan bujur karasa asa page. Sakicep beurit bodas anu katingali sagede doma teh ujug-ujug niles teu kanyahoan ka mana losna. Leungit beurit bodas ngajanggelek aya makhluk jangkung gede, ngajega kalawan seuring ngagak-gak handaruan di hareupeun anu teu beda ti sora raksasa. Bahagia kisana, aya naon Andika los-los ka tempat kaula? Gerapok geura caritakeun. Naon pamaksudan Andika belak-belakan caritakeun ka kula. Kula aya nu dinding clear di sinang siloka bruk berak ka kaula caritakeun. Ameh babari ka harti. Kitu kadengen aku si Jendil jeung ku Inon. Pok Inon pangheulana nemalan sedeng si Jendil mah. Rek pok teh bibirna asa dirapet malah ngaleleper. Tuur duanana oyag bakat tingku sieun ningali makhluk sakitu jangkung gedena, sorana oge nepi ka handaruan. Eyang, agung pangapunten anu kasuhun langkung ti payun. Bire sewe putu kumawan tuntu morojog tanpa laratan. Maksad kahiji sejajarah ka pangersa eyang kaula nu, cek Inon nyarita tatagnaker. Jadi lain jerik jarah, sumuhun eyang. Hanya kal waktuna kaburu beak deuleu. Isukan tuluikeun obrolan urang deuleu. Alhamdulillah rengse kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya dina carios beurit bodas bagian ke-14. Atur nuhun kepala wargi kaum dangu anu tetap setia di channel Sampurasun. Ulah hilap subscribe-na. Atur nuhun, sampai jumpa.